timimiti maghribnalah malam takbir. Urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran. Cak Hanafi heuy sia dek nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna. Ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres tadi di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos gitu di negara mah badak kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir. Jadi ku Hanafi tadi aku, ku Syafi'i tadi aku. Mudabdabu wujud kidam bako mukhalafat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Utawi kang kaping telune bayanu waqti ikhrajiz zakat bertalakeun waktu mutuakeun zakat wa annahu qabla salatil aid lan satuhune waqti ikhrajiz zakat iku tetep ing dalam sadurunge salat riyaya. Gula Abu Hanifah tangujab sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik ucap ing labad dajibu wajib ya zakat min tulu'i fajri yaumil aid wit saking muncul fajar dina riyaya didinyalah wajibna zakat fajar poe lebaran li'annahu karna satuhunne yaumil aid al-waqtul ladzi yata'ayyanu bihil fitrul haqiqi iku waktu kang narima nyata bihi kalawan ladzi apa buka kang bangsa hakiki kulantaran zakat fitri zakat fitrah teh zakat buka maka atuh cek Imam Abu Hanifah Imam Malik dilaksanakeunana ketika buka ai buka fajri yaumil aid didinyalah poe lebaran walian halan kena satuhunne ya zakat kurbatun iku gawe kapar tata'allaqu kan narina cuman terhadap kurbah bil abdi kalawan hamba fala yataqaddamu waqtu wujubiha ala yaumi maka orang dingini apa waktu wajib zakat igatase dina ne wujub kulantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poe na nu mentak Imam Abu Hanifah Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh meunang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran.
timimiti maghribna lah malam takbir. Urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran. Cak Hanafi heuh sia dek nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna. Oh ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres saya di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos gitu di negara mah badak kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir. Jadi ku Hanafi tadi aku, ku Syafi'i tadi aku. Mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis. Aduh, takos gitu. Kan? Jadi orang jahot. Minimal jam urang lah. Sing hade urang lamun dek ngazakat pitu. Wa qala Syafi'i lan ngutus sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Cap ucap ing lapat tajib wajib ya zakat. Biguru bisyamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan lianal fitra min Ramadan kana satun fitri kang betul saking Ramadan lawakum iqaranan ana ya fitri kana satun buka min Ramadan iqaranan ana ya fitri illa biguru bisyamsi angin kalawan suruh sarangenge min akhir yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh. Jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah guru cek Hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja. Pogod gala so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pogod gala Syafi'i maka teman ngucap sapa Imam Syafi'i nahu satuna kalakuan yajuzu iku nang ikhraja ngapa metuakeun zakat min awali Ramadan saking awal Ramadan liwujudi sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat meme waktu menang binantiraya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran ayat sababna naon puasa sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitin wa qala Maliku Ahmad lan ngucap sapa Malik dan Muhammad ya juzu ta'jil yauman wa yaumin waqt wanang apa ngagiakeun zakat insadina tawa ingrong dina bakota cek Imam Malik cek Imam Malik tadi cek Imam Ahmad bin Hambal dibugirakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang masyaallah wa baratul hanafiyatul lan ngucap sapa mazhab gambang Hanafi ngucap-ngucap nilata dia juzu taqdimuha wenang apa andikakeun zakat mutlaqan al mutlaq min ghairi tafsilin saking orang dan perinci mim baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat saya kaul sahih ana sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temenmu ya sabab wa lan utawi ya sabab man tazamuhu nafaqatu iku wong kang wajib iman apa nama keman menang diheulakeun sakadar menang
cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng jeung sapengi an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang awal syiru ilal wujudil awal al-azali kunudukeun ya wal awal maring wujud kang awal kang bangsa azali qabla tajalli dalam sadurunge tajalli wa sadilan lutai huwa kang kaping doila alihi kunudukeun maring tingkahe wujud Bada tajalli dalam zauzane tajalli Salisu ilalihi pada dayhada tajalli Huwa gangkabing telui kunudukan ya zalis Maring tinggal wujud Ding dalam zauzane kalipata ikilah tajalli Wa idhari tajalli naghar Lan ngalahirkan tajalli kang awaneh Yadumu wujuduhu wa zuhuruhu kang langgang obohanane ya tajalli lan lahir tajalli wa wal mu'abbaru anu bilaghar lan udawi ya yadumu wujuduhu wa zuhuruhu iku kang den ibaratkeun obohanu saking kang kalawan kang woneh kalawan akhir. Jadi di luhur yang mengajelaskan di luhur cek tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah. Allah tajidullah ta'ala kabanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara. Wa inda kulli syai' dina naon bae wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae qabla kulli syai' memeh naon bae ba'da kulli syai' sabada naon bae wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae wa tahta kulli syai' jeung sahandapeun naon bae qariban min kulli syai' jauh tina sagala naon bae ke Allah aya muhitan bi kulli syai' dia ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod nah ieu keur caritakeun morod terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha iceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al-awwal ku sifat Allah al-akhir ku sifat Allah az-zahir ku sifat Allah al-batin sebab Allah teh wa huwa tah ieu deuk ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alai Allah teh kuari netepan kana sakumaha kadeleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun urang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Nu mantak lamun urang deuk norekat di samping urang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qaum mukhalafah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji. Kaita teh urang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageus nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Hiji sifat Allah hiji asma Allah hiji zat Allah hiji
tina hiji berarti tilu tete geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhkil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi kabahas huwa lain bahasan urang mal arti dibolak-biluk moal arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah nu mikiran tentang kekawasan Allah nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres. Mun hayang apansa moal beres. Mun hayang inopa moal beres. Qomo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ya mah kudu dinolkeun wa muhqil kul apus gara kabeh di jero hate urang ulah aya dunia di jero hate urang ulah aya makhluk di jero hate urang ulah aya nafsu di jero hate urang ulah aya setan kakara kapangi huwa kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula nu teu mondok mah geus black sweet tuh. Moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cek aing moal. Lajenna sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka musruk sia moal jadi wali moal elmuna di mana paling takabur sombong asa ku zikir teh jadi wali moal beres. Emang kumaha gitu jadi wali. Pokoknya nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok. Moal we kajen kumaha. Dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal. Elmuna eueuh ilmu ibadahna eueuh. Aduh cenah kumaha mun ngamimitian gua atuh bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji. Nu teu ngaji moal bisa ilmu salapi. Ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian kumaha. Mikung. Mantap dokter Andes moal jadi wali. Mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ka ilmu salaf. Balik ka bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae. Teu saha moal bisa wajan kumaha saon sababna sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh mah urusan manusia jeung dunia out salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar wani sumpah aing mah. Moal kajen kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Si baheula loba raja wali atuh loba. Wali sanga jara di raja. Si Maulana Hasanuddin jadi raja sultan. Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus nya mangan sakola. Tapi jadi. Tah lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin ge. Geledek.
Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Ate orang nganggap. Nganggap iya orang ke motor Scoopy. Bahwa iya motor teh paedahna gede jasa. Anggapan orang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan. Nganggap dunia, nganggap. Mantak dele Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Ama anta mapala. Sakitu butuh teh ai kanjeun atau butuh tiga acan. Atuh butuhna kaza? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae teh disaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catatanana. Nek naon mah kudu dilapor-laporkeun. Enek Jibril ka ditu. Ambo. Jibril kita ini takut gitu. Amma ilaika. Alah. Kanjen mah butuh saya tik-tik aja. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk eueuh-naonan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi sekupi nolol mah waduh mantep. Nggak bisa kajian kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut. Dibere 1 juta bakomo teh mah tuh. Oh ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ini mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teh naon ngaji. Eta dongengna ngaji ieu mah, eta dongengna. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat ban teu dititah. Hanya jelema-jelema tertentu nek menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Ieu nek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu nganyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu nganyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusyiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira tayzat Gusti Allah ayakna nu memeh aya segala rupa dunia akhirat. Ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli. Huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari ku urang seluruh materi, seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang. Lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal, nu memeh tajalli ka sagala rupa. Urang mah ayana lalagaan, ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa. Encan bisa. Kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal. Huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli. Kana tingkah wujud Allah sabada tajalli. Cak Allah kuntu kanzan. Aya kaula ieu simpenan.
Kemudian kaula berharap an urofa hayang dikenal ku makhluk. Pakolaktu maka ngadamelah kaula langit begjeng esina. Di dalam melah kukula bumi jeung esina. Malaikat geus aya nangieun kaula. Kula hayang dikenal ku malaikat. Wahai malaikat, ieu langit nangieun saha? Nangieun Gusti. Ai maneh nangieun saha? Nangieun Gusti. Sesuai jeung harapan aing. Ai nyieun bumi, nyieun makhluk. Ayalah Habib Rozak. Jak Gusti Allah. Sia geus boga anak wari. Boga nu sabaraha teu kahitung. Tingongora kawin bae. Anu ngaku anu henteu teh anak. Bib cek Allah nangieun sa nangieun Gusti. Eta lah akur jeung aing. Bareng nanya ke Ameng. Meng, lu ada dulunya apa? Ya dulunya kan saya mah turunan dari kera, monyet. Ya. Iya. Berarti manusia turunan ti monyet. Ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kuku mah ge. Asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu. Ya Tuhan itu memang ada. Cuman dia mah tuh adanya kan susah. Udah aja diwujudkan di apa di Brahmana. Waduh, itu Tuhan kita Brahmana salah. Aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun. Tah, huwa nu kadua kuring barad an orofa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia. Sanggeus ngadamel manusia teu dibere nafsu. Sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu. Diberi pemahaman, diberi kolbu. Numandakina khalaqal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Diberi dedelan, diberi dedengan. Sokera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing. Aing tajalli di dinya. Perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ieulah kudu megatkeun heula kahirupan. Kudu megatkeun heula karamean. Sakumaha Syekh Abdul Qadir begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat teh innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing. Aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana, nu handap darajatna, anu handap pangkatna, jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun. Eta roti nu geus aya di leungeun, roti diragagkeun. Urang mah sekupi. Nafsu diragagkeun. Sapi ngomong, anjeun mah lain yang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae, jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap dek dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teu eureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heura sorangan. Diri gerak nang Allah. Diri cicing nang Allah. Kicep nang Allah. Bereung nang Allah. Suara kadenge nang Allah. Napas kaluhur napas nang Allah. Numantak teu eureun-eureun Allahu. Teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir khofi edan. Bakal edan. Allah.
Allah, Allah, Allah. Menang saminggu bae dengan pancingnya na mancing di hadapan imam, menang sendalnya na bakal. Bebeja, ya gabus ka pamajikan. Ieu. Ka haji barang haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pun ka haji jadi kieu. Wah, barang haji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir da teu puguh guru. Sebentar ngaji kieu teu meunang serius, bab encan di beat. Eta teh tapakur baheula, tapakur oh kabeh. Diri sorangan heula, diri sorangan bae. Lempang, oh ieu teh nang Allah, diuk oh ieu teh nang Allah. Mantap moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean, endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah, dek muraqabah. Eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia. Berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan. Pannyana nu ngarangna ge. Nu ngarang kudu uzlah nyana, nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali. Apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh. Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Zilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti dituna Abi Yazid al-Bistami, kabelah dia Semarufil Qurhi, kabelah dia terus datang ka Syaikhul Qadir, datang ka Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula. Ulah-ulah uzlah ke kalembur ke uzlah deui ke kalembur ke uzlah deui ka naon maksudna uzlah teh. Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing teh deuk ka Allah melalui zikir jeung tafakur. Kok kaganggu ieu ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar. Urang mah sumpar-sampar pan ka jelema nu mentak boga HP tandana. Jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah. Berarti moal jadi wali jelema nu boga HP. Moal kajen kumaha kecuali geus jadi walina lain masalah. Nu encan jadi mah walina tetep bae mun boga HP moal jadi wali. Sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh teh. Jang naon ini cenah beusi undangan kurang teh. Mun boga HP bapan teh urusan dunia. Urusanana ekonomi, urusanana politik, urusanana bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban, itu kan HP. Itu berarti ngajauhan di Allah. Urang teh titah ngajauhan makhluk. Manta kadele sareret ge asal nu boga HP anggeus. Awet teh mangis. Berarti gede ka makhluk aja nu kumaha. Ingin sekupi aja nu kumaha. Teh. Jauh, ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae. Sorangan bae kapan urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu. Ka eta. Eta mah kan teu bisa diabaikeun eta mah. Waduh, naikna ke otak pan tah mah. Puyeng. Nah, ieu kudu kumaha tah. Tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan. Jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep. Teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung saminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae sanajan di tengah kota sanajan di tengah nu rame sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara aya Allah neuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna metode nu mentak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah nyaritakeun perjalanan hikam mah geus lain deui geus langsung ka hakikat. Atung ke kan jadi wali mah diangkat lagi kadang keur leumpang, kadang keur diuk, kadang hudang hees diangkat jadi wali mah. Kadang-kadang aya jelema ibadah we eueuh ngeunah. Kok kapanggih jeung hiji kiai.
terset hate keunaheun ibadah Allah sangat berhasil endek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neuleuh kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadahna. Aing hayang amat kiai mah geus teu kabita anu, kiai teu kabita iba lain kiai sakopi ya mah. Kiai mah teu nyana teh ngeunolkeun teh diangkat derajatna. Ketika ngeunolkeun teh diangkat derajat ka Allah. Teh semenit 2 menit balik we ka imah. Eueuh deui. Nu ibadah we tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Na ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tah mah da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu lempang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Ieu sagala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atu ai kitu mah Allah aya ieu di ai. Sebab kicep teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atu deukeut Allah teh ieu denge nang saha? Nang Allah. Atu berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atu aya Allah. Ketika urang ngomong aya suara nu saha? Nu Allah. Nu mantak deuleu sia, deuleu aing cak Allah. Denge sia, denge aing sing hade. Gerak sia atau gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan dipiceun sia ku emah sia ku abah sia ku masyarakat sia kaleuweung teu kiai teu santri teu pejabat henteu nu kesugih teu nu susah dipiceun bae sia dihormat teh nang aing sia ku aing diayakeun nang aing sanggeus aya ku aing diurus ku aing disehatkeun ku aing didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing aju sia dibere ilmu dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing mana nu sia jauh ku ari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing ulah diaku nang sia selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan geus berat geus luhur ieu nang aing gawe ulah ngaku-ngaku guys ulah mulai ku aring nu di aku ja Allah kabeh ge sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku denge urang denge Allah manya urang ngaku robah urang robah Allah manya urang ngaku ye atuh ari kitu mah sabeuleu gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajallilah Allah di diri urang sieun urang henteu kudu boga rasa didengekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang geus aya tah nyaritakeun aya teh berarti aing Allah musyrik sia beuki hese yang ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat nyulusup ka jero hate teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho sia amis madu nyaho ai amis jeung madu beda sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk. Tapi moal bisa dipisahkeun amis jeung madu. Mikir orang jaheurnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis, lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Gerak. Moal keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis. Tapi amis lain madu. Moal keluar makhluk ti kholik. Tapi kholik lain makhluk. Kholik mah. Lain gitu ngaranna mukhalafah lil hawadis. Tapi moal keluar. Kholik ti makhluk. Naon sebabna? Lantaran robah urang. Robah nang kholik. Deuleu urang. Dang deuleu kholik. Atuh tajali urang. Ikan keur nyaritakeun tajali. Itu berarti atuh aya tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang, kurasa. Lain ku ucap, ieu mah keur carita.
Kebelah ditu mah masing-masing ke kurasa. Ai rasa makan masing-masing. Baso ngeunah cak si eta, somai ngeunah cak si ieu. Ribut cak aing mah ngeunahan baso somai. Cak aing mah ngeunahan baso somai. Baso somai ribut. Ini cak urang somai saurang baso teu meunang ribut tina rasa. Cek saurang itu gelis sama tawa gelis dong gitu. Gelis cak aing masyaallah. Senyum na Gusti Allah, murag ge jantung aing. Cak parang siap kok gitu hidung bae ke kudu murag. Cak aing mah deui. Aduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae ge sia kudu berkorban ya hideung. Ya cak aing mah aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa disenserikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Sagala cibrek sia mah. Anu hidung mah waduh teu garing bae. Coba sih jeung urang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tah miceunan cinta salian ka Allah. Masih Allah, eueuh nanaonan. Kuari mulai tah urang tafakur teh ye keur mengarah kuari robah aing teh nang Allah pan Allah teh al muharrik wal mudabbir lembang aing teh nang Allah atuh sagala rupa ge nang Allah atuh tajali Allah di aing kuari geus tah boga rasa tajali sieun bakalna sieun teh sieun ka Allah hayangna salat bae hayangna maca Quran hayangna zikir engke ge kondisi orang seger diu, kondisi orang bari ngedengen ka Allah bae, bakalna ka Allah. Disesuaikan jeung kondisi orang ngedeng Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari. Nah, kuari luar urang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan robah nang Allah, neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah, robahna Allah kabeh. Atuh Allah kabeh nu kadeuleuh. Tapi perasaan lain ucap perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleuh Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Kahareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge jauh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu, moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaifa, ayeuna moal aya. Sebabna atuh Allah kabeh. Eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge. Dina tauhid TK ceuk Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun, 10 tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu kaifa can pernah hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah geus atuh geus kitu da cek Abi Hurairah teh pohara amat dina encan pernah kuring ditegar kunaon, kuring nyulusuk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Ari tuan si kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalahan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna. Kok henteu pernah kitu. Cak Kangjeng Nabi pan kabeh ge nang Allah Abu Hurairah. Geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal robah janang Allah. Cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian si Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti, cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabeh teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli.
Tajalli ta ieu huwa nu kadua tingkah wujud Allah tajalli kuari di makhlukna sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh nu kumaha ge aya kholikan mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae. Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh jeung makhluk, diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sasia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung zaka dia mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sakala jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kok gitu. Lain kok omong sama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Di jubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ka perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan. Tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua aya tafakur aya muraqabah engkena aya tahali kakarak tajalli lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali urang bahas tahali heula engke wallahu a'lam bishawab.